Pak, punten ngiringan kada ya? Mangga. Rawasnya halo mah. Awas. Panon poe panas tapi hawa tiris. Aduh, maklum di lemurnya itu mah. Kampungan ya, Ban. Mohon. Udarana seger keneh. Ieu tos bade panen deui nya. Tos. Mohon ngan katinggalna asa benten ngararat kieu. Nama kirang ieu ninganan produksina awon. Entos koneng nanti atuh kebelah ditu geura. Taneuh ngebul halodo teh nya aduh. Pasti nama barulah. Tos sabaraha ieu ya kirang langkung ieu halodonya. Halodo. Benten aya 5 sasinya teh. Aya 5 sasi mah. Aya. Ini ada tos benten karaosna ge kieu ning. Mangkukna aya oge ngiripis ning kala ieu nya narikan deui asana teh. Ada sanes musim na berenang karek ieu we. Oh. Itu ari ti kapungkur mah biasana sasi mulut mah ning sok ieu nya banyu gitu. Muhun. Duka tapi aya nama ya. Acan benten enak ada masih kene sabaraha sasi deui eta menggeningan BMKG mah. Heeh. Mudah-mudahan wae ngalnya. Mudah-mudahan we da BMKG. Ieu habatos ya ka para petani geura tinggal. Parena aya bahannya mah gagal panennya. Da katinggalna benten ning. Kemang pare teh asa karar ieu. Eta kebul-kebul ogenya. Aduh, tinggal dina dangdauna. Kebul teh kalaluhun. Akibat ge halodo panjang Gusti nu agung. Kalau do panjang angin kan. Jadi kebul kan. Di kelasna. San marab Kang Po. Sok aya kumaha marab? Yang 5. Ya cuaca kalau pakai panasnya, aduh. Punten atuh ngiring langkung abi beli dia. Ya among ya videoan ya ningali ya suasana sore halodo nih aduh kalah ngebulnya.